dadi munggaran lebet sakola deui. Enjing keneh tos saged bade miyos sakola. Seragam lengkep sareng sapatuna. Dasi topi sarta beubeut. Upami tasna mah enggal keneh mangrupi hadiah naek ka kelas 2 ti ramahna. Emma tos nyayogikeun kanggo sasarap sangu goreng nganggo endog sabada sasarap. Dadi pamitan heula ka Bapak sareng ka Emma. Pak mah Dani bade miyos heula ka sakola. Sanggem dadi bari teu hilap ngeusun panangan. Dadi miyos sakola sareng Yaman. Ari Yaman teh rencangan dadi ti kelas 1 mula sakola dadi mah teu patos tebih ti bumina. Ku kituna dadi sareng Yaman mah ka sakolana teh sok marapah wae. Sadugina ka sakola tos seueur rerencanganana. Aya nu nuju arahmeu. Aya oge nu ngalobrol. Upami Dadi sareng Yaman mah ngobrol uplek sareng rerencanganana nu diobrolkeunana teh mangrupi pangalaman sehuangan teu lami. Bel sakola disada 3 kali. Tet tet tet. Ngabahdeakeun barudak dipayuhneun kelas. Lahyeung anjeunna marios seragam kuku waos sareng masihan. Nasehat di antawisna. Kuku nu panjang kedah ditek-tekan. Acuk kedah dileubetkeun kana rok atapi lacingan. Atuh waos kedah disikat sareng salawasna kedah barar reusih saurang. Samemeh leubet ka kelas barudak ngantai sasalaman ka Bu Teti. Payuhneun panto kelas. Atuh sabada laleubet
mah barudak kelas 2 teh diajarna mani saregep pisan.